Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng tepang dangu deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa, oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatangis Channel bade nyarios sasakala Gunung Tampomas karya Budi Rahayu Tamsah. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang brahmana. Oke atuh nu asa noel subscribe sarang loncengna mangga ditoel bae. Sarang pamiarsa anu bade komen atawa ngabagikeun dongengna mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu ungninga. Di Tatangis Channel ngaturkeun milujeng ngadangukeun. Mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Gunung Tampomas. Kacaritakeun gunung gede anu aya di Sumedang ngaluarkeun sora pohara. Pika keungeunana sorana ngaguruh tina puncakna kaluar haseup campur lebu anu hurung. Ieu gunung kawas-kawas arek pitu. Rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara rareuasanana. Kumaha balukarna lamun eta gunung gede bener-bener bitu. Teu kacatur saha anu jeneng Bupati harita. Ngan eta bupati teh pohara towoksana ka rakyat, wedi asih serta bijaksana. Atuh sanajan can kalaporan ge anjeunna parantos uningeun kumaha tagiwurna rahayat. Anjeunna teras ngemutan sangkan bisa nyalametkeun rahayatna. Kupang jurug kanyaah karayat tea anjeunna teras nyepi di hiji kamar. Seja muja samedi neda pituduh ti para dewa. Susugahan ku jalan kitu anjeunna tiasa menghadap kayang tunggal dipasihan pituduh pikeun nyalametkeun rakyatna. Ku cengeng-cengengna nu menghadap alhamdulillah maksud Kanjeng Bupati tina kanan. Dina hiji wengi Kanjeng Bupati ngimpen kasumpingan hiji aki-aki. Eta aki-aki anu nganggo angoan sing sarwa bodas teh pok sasaruan anca pisan. Putu eyang anu kasep, eyang geus terang kumaha kabingungan hidup. Eyang hayang mantuan sangkan rakyat hidup bisa lepas tina kakahariwangan. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalem anu dijieun tina emas. Pomah hidup ulah dek ngoratkeun tah sakitu bae ti eyang. Sabda sasauran kitu eta aki-aki teh les bae leungit tina impenan Kanjeng Bupati. Satapina eta ilapat enggal bae Kanjeng Bupati kaluar tina kamar serta teras nyendak keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ngajugjug ka puncak gunung gede. Rurusuhan da sieun bitu manten. Najan rahayat anu keur bingung nyaksikeun Kanjeng Bupati angkat ka puncak gunung mah teu tegaeun ngantep. Pring bae naluturkeun sadugina ka puncak gunung gede. Kanjeng Bupati teu talangke ngan lung bae eta keris dialungkeun kana kawahna. Rahayat anu tadi naluturkeun teh ngan bati colohok da eta keris teh estu kageget pisan Kanjeng Bupati. Barang eta keris geus dikana kawahkeun ceup saharita sora anu ngaguruh pika keungeun teh jempe. Lini anu geus lila karasa harita mah teu karasa naon-naon. Sabada leungit kagetna timbul kabungah rahayat teh. Gerbae surak bakat ku atoh serta tuluy sumujud ka Kanjeng Bupati tanda nganuhunkeun. Sakabeh rahayat ngaikrarkeun seja setia satuhu ka anu ngaheuyeuh dayeuh. Eta maksud kesetiaan rahayat teh ku Kanjeng Bupati ditampi kalayan direuda bakat ku bingah. Binah manehna lantaran bisa nyingkahkeun balai, bingah lantaran bisa nyalametkeun rahayatna. Tah ti harita pisan eta gunung katelah gunung tampak emas
anu saterusna robah jadi gunung tampo mas. Ayeuna mah teu dipikasieun, malah mun pareng poe pere mah sok rajen di jarug jugan nepi ka puncakna. Hatur nuhun para wargi sadayana, hapunten bilih kurang marenah dina ngaoskeun naskah dongengna, dina merankeun masing-masing karakterna. Pantau terus di Tatang Channel, mih teu katinggalen dongeng-dongeng sejena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.